Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syawrul fil ardi wala bis-sama wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi tasyriqil bil iman. Asyhadu an la illallahu rabbuna musta'an wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu musyafa'a fil jannah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. فَيَوْمَ الْهَجْرُونَ الْكِرَامُ تَذَكَّرُوا وَتَفَكَّرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا أقيموا الصلاة للذكر. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله مثل أجر شهيد. وقال أيضا الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها Al-Quran wa hadis sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dzalik minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wal mukarramah sadaya jamaah ahli pangaosan sami-sami miharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Puji menjadi mimiti ngaji melaksanakan kagak ilahi nomor bisa kabuli sanajan kejalmi suci berpinter ngaji ngomong kejalmi udah pilih turdengki kasasami menjauhkan sanggakan kedan Allah azza wa jalla memberikan kaina moal tiasa kaguar sanajan kujalma mutakwa komo kujalma undang doraka ka Allah Ta'ala. Syukur dan panjatkan kepada Allah nurul ghafur moal bisa kaukur sanajan kujalma pinter syukur komo kujalma anarimu turtakabur ka Allah nurul ghafur. Kurang sasarangan ngalisankeun Iqrar alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kurang sadaya tiasa rimu bulung bokok marmur empat berbayaksa dinaranaga nohonan kana pangulana Allah subhanahu wa ta'ala alaya disarenan kungalwin cikna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala nikreuh ngeureuyeuh maksakeun sehingga urang sadayana nyuparkeun kewajiban ti Allah subhanahu wa ta'ala bukosna tolabul ilm. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ladang tolabul ilmi ibu bapak sadaya nikreuh ngeureuyeuhna ibu bapak sadaya istiqomah ngabela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lengkap
nikahna, hijabna, reretna, delekna, sagala rupina tikawin angkat dugi kamulanna deui sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sadaya komponen anu madulkeun madul kana ibu tiasa naos sing janten saksi di hadirat Allah Subhanahu. Behituna mudah-mudahan ladang ibu sadayana istiqomah ngajalankeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing janten kiparat kana dosa-dosa urang sadaya. Mugi paparinan mulus rahayu berkah salamet. Jembar rizkina, ditolak balaina, dikaryatkeun taatna, dipaparinan rizkina diseukeun halal barokah, dipaparinan putra putri sholihin sholihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Salawatullah wa salamuhu pamugia salalamina tetap piluhuran ka panutan alam Akasih Rabbul Alamin Habib tertinggi baginda termulia Rasul pinunjuk A'ni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Qurrata A'yunina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kasadaya kula wardina para sahabatna, para tabi'in miwah tabi'atna termasuk urang sadaya, mugia urang sadaya diwidian ku Allah Subhanahu wa taala kanggo nampi syafaat di baginda Nabi jaga di yaumil jazaa. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi
Gusti manungikeun ka abdi abdi sadaya kana sasi anu agung nyaeta sasi Ramadan. Sasarangan Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallam qasidana. Amin Allahumma amin ya rabbal doa nu dicontohkan ku baginda Nabi ketika doa sasi Rajab. Sasi dina sataun teh aya 12 sasi. Nu 12 sasi ibu sadaya dipilih ku Allah disebut Sahrul Hurum, sasi nu dimuliakeun. Nu tilu berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tahun cenah Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tilu eta Muharram teh. Aya nu misah hiji direndeng ku Sya'ban jeung Jumadil Akhir nyaeta sasi Rajab. Jadi sasi Rajab teh termasuk Sahrul Hurum ngarendeng jeung nu tilu tadi. Jadi 4 Sahrul Hurum nu dipilih ku Allah dina Al-Qur'an. Sasi anu alhamdulillah. Baginda Nabi tercinta nyarioskeun ibu sadayana inna Rajab sahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan sahru ummati. Saya tosna bulan Rajab nyaeta bulan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng saya tosna bulan Sya'ban nyaeta bulan pilihan kaula cek baginda Nabi. Sareng saya tosna bulan Ramadan nyaeta bulan pilihan umat kaula. Sajaman ngalaksanakeun kaalusan kahadean dina sasi Rajab ibu dilipat gandakeun 70 kali lipat. Alhamdulillah. Biasa mangan 10, sasi Rajab dongkap 70 kali lipat. Alhamdulillah. Di mana ibu ngalaksanakeun kahadean dina sasi Sya'ban maka ibu dilipat gandakeun 700 kali lipat. Di mana dongkap sasi Ramadan ibu ngalaksanakeun kahadean maka Allah teu nganggo deui matematika keur naonna keur ngalipat gandakeunana mangga nyanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci kanggo ngalipat gandakeunana. Amin ya rabbal